Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana bayayana. Alhamdulillah tiasa patepang dangu deui sareng simkuring Kang Tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita dina jejer carita sakalingga jawara pilih tanding anu mana ieu carita teh hasil karya atanapi karangan Kang Asep Pun di Majalaya Bandung. Kasugri kaum dangu sakumaha anca anu parantos di Bandungan ku para wargi sadaya dina jujutan anca carita anu katunda. Pedaran Kang Tile kasapi kuanci dina mangsa mendarkeun kayan alam di peuting khususna nyaeta katujuh urang jalma anu adu harepan jeung dua urang awewe nyatana hiji nini katut hincuna samala sakalingga oge nalingakeun ti kaanggangan eta hancatnya. Semangga mitra ameh tenyang kolong kena waktos urang lajengkeun di ieu caritana. Nah, geuning geus sararago deui ayeuna mah. Ayo ulah micunan deui waktu. Urang rempung ku sararea sini nini pewe teh. Urang podaran we ulah dibere deui ampun. Okna marenta kasakabeh batur-baturna. Atuh geus teu kudu ngadua kalian deui marenta. Kabehanana langsung maraju bari surut seret ngaralugas pedogna sewang-sewang. Mireunge kayaan anu jiga kitu. Incuna si Nini langsung loncat ka hareupeun anu tujuhan. Tapi Ninina gancang miheulaan maju ka hareupok nyarita. Cicing nyai mah keun we ku Nini di sanghareupanana tucunguk kitu patut mah. Haling mundur cing jauh nyai. Parijeng hatena anu pohara salempang oge antukna eta budak awewe teh mundur bari ngajauhan ti tempat eta. Sedengkeun sakalingga manehna tetep ngawaskeun ti tempat anu abgang. Manehna geus boga patekadan dina jero hatena. Lamun hiji waktu si Nini jiwana kaancam, pasti manehna bakal turun pikeun ngabantu jeung nulungan ka si Nini. Kocapkeun musuh si Nini anu tujuan. Upang hareupna langsung nyampek ka hareupeun si Nini. Sedengkeun genep urang baturna geus sayaga di tukangeunana. Pedogna masing-masing diputer-puter ngagigila ka si Nini. Nini peot. Geura papatkeun jampe kojor sia. Awab ayeuna keneh awak syarek direcah ku aing jeung batur-batur aing. Cenah itu nateh bari nununjuk ku congo bedogna kana beungeut si Nini. Tapi si Nini oge ketempona bangun anu teu seber saeutik oge. Memang secara ilmu pangadiwasa mah sanajan lawana aya kana 7 urangna, tapi da ari tingkatan pangarti dina urusan ilmu kanuragan mah tujuhanana ge jauh aya di sahandapeunana. Anu tujuhan oge sadar kana hal eta, tapi kulantarannya hoyeun si Nini keur dina kayaan tatu di jero eta nu ngajadikeun maranehna jadi timbul kawanina. Ok si Nini nyarita ditujukeun ka jalma anu tadi nyarita ka manehna. Ilmu karek satai kuku ari capek meuni jiga tong pibanda kasaktian anu luhur wae sia. Sok montong loba bacot mun heueuh sia jeung batur sia mampu ngarubuhkeun aing. Pugu we kadenge caritaan kitu ti si Nini anu jelas-jelas ngaledek ka manehna. Geus teu ngalobakeun deui carita anu panghareupna langsung narajang ka si Nini. Pedogna disabetkeun rek dipake digas beuheung. Sedengkeun baturna anu genepan maranehna geus teu kadaguan deui parentah ti gegedugna. Genepanana langsung julung-julung ngabarkeun bedogna put-put ngarah kana sakujur badan si Nini. Tapi si Nini teh bener-bener hebat kaum dangu. Badana jojorelatan di antara samberan pedog lawan-lawana. Sakapeung ngirimkeun panimpugna kana badat lawan
katara kosong teu kajaga kulawana. Nepi ka ampir sajam anu tarung teh can aya bule hideungna. Ini terus jojorelatan bari ngasupkeun teunggeulana jeung tajonganana. Ia tilu urang lawan anu geus sababaraha kali kebenangan ku teunggelanana. Sedengkeun ti pihak lawan anu tujuhan mah ngadon uthe teu puguh we. Dogna ukur wakiuk nyamberan tempat kosong. Tapi lila-lila mah kaciri. Ini gerakanana jadi kantoran. Perbawa tina tatu dina dadana anu karasa beuki nyanyautan. Awana anu tujuhan apal kana naon anu harita keur dirasakeun ku ini. Dina gerakan anu cepat nu jadi ke gedungna harita nyamberkeun deui bedog darek tiga sebeuheung ini. Ini oge pohara ngalejapna. Sebab dirina bener-bener geus piakeun tanaga. Mun rek mundur ditukangeun anak kareret sababaraha bedog geus nyeleberek ngarah kana punduk. Dina kahyaan kitu. Trak. Ayah. Tilu urang nu bedog nameh keuna kana sasaran padana langsung ngajerengkang ka tukang. Bedogna ngaracleng jauh naker. Peunang dipapak ku batu-batu leutik anu dibaledogkeun ku Sakalingga. Sabab Sakalingga geus yakin Cinini moal bisa nyingkahan tilu bedog lawana anu ukur sababaraha jeungkal deui keunah kana beuheung jeung pundukna. Lain deui ngaburingkal amarahna anu upatan teh. Upatanana langsung nyabetkeun masing-masing bedog darek kahancak kana sakujur badan Sakalingga. Pamikir nu opatan pirage pangawakan bolon sakali nyabetkeun moal teu langsung ngalayang jiwana. Tapi Sakalingga najan kasebutna budak anu can manjing dewasa. Ari pangarti dina urusan ilmu bela diri mah jauh taneuh ka langit ari kudu dibandingkeun jeung paranehna mah. Ya, bodar sakujug anu sasoro kojor goblok. Kituna teh bari teu asa-asa deui bedog-bedogna pating kolebat rek kuak ngawik badan Sakalingga. Tapi sakieu poge jirim Sakalingga geus ngaleungit tina panenjo maranehna. Barang manehna sadar kana naon anu bakal kajadian anu saterusna. Tuk. Opatanana jadi pating jaranteng dina posisi leungeunna nyarektel bedog. Sabab Sakalingga geus notok urat-urat penting anu aya dina badan opat urang lawana. Seton sia. Sia teh anak baru, sia teh siluman. Montong licik goblok. Ayo, bebaskeun aing dina totogan sia. Ceuk nu jadi gegedugna ukur bisa nyora jeung molotot we. Dari gerak mah teu bisa. Sebab sakujur badana heuras bisa ngutekeun curug-curug acan. Montong loba ngabacot sia manusia jahat. Kelenges ya. Tegableg ras-rasan ngadon ngoroyok nini-nini. Hiat. Ciprot, tuk. Iya. Upatanana meh bareng pating koceak. Badana rarubuh nang karak bengkang. Masing-masing dadana beunang dihancak ku tenggeulan leungeun kenca Sakalingga. Kalawan ngagunakeun tenaga jero meh hampir leuwih ti satengahna. Carita upatanana langsung pating langgerek teu inget di bumi alam. Ari nu tiluan. Carita kakara pating kuniang. Ranehna asa teu percaya kana tetempoanana. Asa piraku baturna nu opatan bari jeung mibanda ilmu nu teu bisa dianggap handap bisa rubuh ku budak bolon pantar kitu. Tulila deui mikir jug sabrut we tiluanana babarengan narajang nyabetkeun bedogna kana badan Sakalingga. Tapi maranehna daek teu daek kudu narima nasib sajorelat Sakalingga luncat ka hareupeunana. Trang. Tilu bedogna beunang dipapag ku leungeun katuhu Sakalingga anu geus dieusi ku ajian Batara Karang. Menimbulkeun sora anu ngapeulentrang lir ibarat diadu jeung beusi. Tiluanana langsung pating jarungkeul deui ka tukang.
Barang rek karudian di hudang Ciprot, ciprot, tes. Allah. ukur bisa nyuara sakitu-kituna nu tiluan teh. Saterusna langsung pating langgerek sanasib jeung baturna nu opat. Mitra kaum dangu sanggeus ngarubukeun 7 urang lawanan. Sakalingga terus ngoloyong lempang nyampeurkeun kalebas sinini nu harita keur diuk dina handapeun tangkal bari awakna dicepengan ku incuna. Sanggeus deukeut sakalingga moyongkodkeun badana ngahurmat ka sinini bari pok nyarita. Kuring nu kacaya sakalingga nini ampura mun kuring geus pipiluan kana ieu urusan. Sabab kuring terus terang salampang kana kasalamatan jiwa nini di jalma-jalma anu tarlangas jiga kitu. Ceuk sakalingga bari rengkuh. Puguh nini nuhunkeun pisan ka Ujang. Nu geus nyalametkeun nini tina kalicikan jalma-jalma jahat nu ngoroyokan nini. Amun teu ditulungan ku Ujang, pasti dilali lama nini bakal binasa. Sabab tenaga nini benar-benar geus leuseuh. Untungna datang Ujang nulungan ka nini. Timbal sinini bari rengkuh manehna oge. Sanajan kasebutna masih budak keneh da sidik anu geus nulungan ka manehna sakalingga teh. Harita incu sinini oge milu nyarita nganuhunkeun ka sakalingga. Nya Ujang, ece oge nganuhunkeun rebo-rebo nuhun pisan ka Ujang. Sabab Ujang geus nulungan nini. Ece nu ampir kawalahan ngayonan jelema-jelema jarat tadi. Sakali deui ece nganuhunkeun pisan. Okta ngaeuceukeun ka sakalingga teh. Na memang pantesna kitu nyebut ece atawa teteh ka awewe nu umurna saluhureun mah. Nya naon teteh. Eta mah tos kawajiban urang papajaman usah kudu silih tulungan. Timbal sakalingga bari manggut ka eta awewe. Pok sinini nyarita deui ditujukeun ka sakalingga. Jadi ngaran Ujang teh sakalingga nya. Ngaran anu hebat. Tuyu jeung kasaktian anu aya dina diri Ujang. Udah keneng geus luhung ku ilmu Ujang mah. Ari guru Ujang saha? Ceuk sinini tungtung namah jadi nanyakeun guruna sakalingga. Sakalingga teu gancang-gancang ngajawab kalah jika aya anu keur dipikiran. Tapi akhirna mah pok maneh nanyarita. Punten pisan nini persawatara ayeuna mah kuring moal bisa ngabejahkeun ka saha wae oge ngeunaan saha-sahana guru kuring. Sakali deui hampurah pisannya nini. Ituna teh bari manggut sababaraha kali. Oh, nya teu nanaon ari kitu mah. Dan ini oge moal maksa. Terus itu nu tujuan rek dikumahakeun nini. Ceuk sakalingga bari nunjuk kanu tujuan anu masih keneh can areling. Soalan anak acan peres nepi ka poe ieu. Kejadian poe ayeuna nyaeta buntut tina kejadian sababaraha taun ka tukang. Nu ngajadikeun nini jeung incu nini jadi katalang sara kalunta-lunta. Salawasna pada ngarudag-udag ku maranehna. Sakalingga unggut-unggutan pok manehna nyarita deui. Anu penting manehna jeung si teteh ayeuna geus salamet tina ancaman jiwa tina kabiadaban jeung kacelengesan jalma-jalma jahat. Kuring ngadoakeun berkaharepna nini jeung si teteh ting manggih katentreman. Jadi udag-udag jeung dikakalakeun deui ku jalma-jalma jahat anu tadi dicaritakeun ku nini teh. Ceuk sakalingga ngaregreugeun kana hate sini. Ya mudah-mudahan we atuh Ujang. Kahareupna jeung saterusna moal aya gangguan deui kana lumangsungan hirup nini jeung si Nyai. Nya pang-pang nama gangguan ti jelema-jelema jahat jiga anu tadi. Tapi asa teu yakin dan ini oge.
puguh pancek ini oge tadi kejadian poe ayeuna teh can tuntas. Pasti bakal aya buntutna. Yeuk sinini negrakeun ka hariwangna. Sakedapan masa kalinggap teu nyarita deui. Saterusna pok sinini nuluykeun deui carita anana. Namun ujang aya waktu jeung hayang kapal. Anak kasang tukang nanggeunaan kahirupan ini. Naon sababna anu matak diudag-udag wae ku jelema-jelema jarahat. Kunini bakal dicaritakeun. Tapi kitu oge mun ujang hayang ngadenge. Mun teu mah nya teu naon. Nya teu aya salahna nini. Kuring mah da loba waktu. Lamun sakeurana nini perlu bantuan, nya pasti kuring oge bakal ngabantu sakamampuan kuring nini. Timbal sakalingga negrakeun eusi hatena. Ya syukur atuh. Atuh nuhun pisan ujang. Tugeus nulungan kan ini tadi oge. Ini teh nganuhunkeun anak oge estu lain ngan ukurna bewe rungkul. Namun lain ku pitulung na ujang mah. Nasib nini jeung si Nyai teh geus kumaha boa. Yeuk sinini deui. Sakalingga sareret ningali kana panon si Nini. Sakalingga ngarasa ngageter hatena. Sabab sakalingga bisa ngajahoankeun kana kaseukeuten sorot panon si Nini nu nandakeun saurang kolot nu mibanda ilmu pangaweruh anu linuhung. Sabot keur kitu, kurunyung kadinya aya 3 urang jalma nyarampeurkeun anu taya lian ti Kijaka Langit jeung Nyai Sekar Katut Awangga. Sabenerna maranehna tadi ge geus sarare ngan kahudangkeun ku sora anu raribut di buruan imah. Saterusna sakalingga ngawanohkeun ka si Nini oge ka injuna ngeunaan saha-sahana anu tiluan. Sakalingga oge ngajelaskeun ka Kijaka Langit ngeunaan kajadian peuting eta jeung ngeunaan si Nini katut incuna. Si Nini oge nyebutkeun ngaranna ka sakalingga oge ngawanohkeun ngaran incuna. Eta Nini teh katelahna Nini Dayung. Di dunia kajawaraan mah geus teu bireuk deui ka Nini Dayung teh. Ilmu kasaktianana oge teu bisa dianggap enteng. Sedengkeun dari incuna ngaranna Nyai Kenanga. Sarua manehna oge mibanda rupa-rupa ilmu jeung jurus silat nyaeta panggempleng ti Nini Dayung. Kasugri kaum dangu. Saterusna sakalingga jeung 3 urang baturna diajak arasup ka jero imah Nini Dayung. Tangkeus sararea dariuk di patengahan imah, pok Nini Dayung nyarita ditujukeun ka sakalingga. Jadi ujang teu kaberatan. Lamun ayeuna Nini nyaritakeun kajadian sababaraha taun ka tukang nu aya hubunganana jeung jalma-jalma tujuan tadi. Nya mangga Nini. Kuring jeung ieu tilu urang dulur kuring pasti bakal ngaregepkeun. Anya naon anu bakal dicaritakeun ku Nini. Timbal sakalingga panona ngabagi reret kanu araya dirinya. Atuh hari ujang laek ka Bandungan mah. Jadi kieu mimitina mah. Mitra cageulahan nya. Atur nuhun keuna naon rupi baratosanana. Hapunten keuna naon rupi kakiraganana. Insyaallah in urang lajengkeun deui. Atur nuhun mitra kaum dangu wilujeng katun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.